Kudu nagihan perelek gitu. Ya urang teh alhamdulillah geus boga kain kapan ti lupis. Ngomong kain kapan ti lupis teh urang mah hijieun. Ya kan mata Aning Ida teh cenah bejana di kolot. Cek Mang Dablung teh. Oh, geus balik lah cenah ge teh bisa ya jauh ti sakit teh. Teu bisa naon jauh ti salaki. Ya kadenge ala. Mun kana ieu mah bisa jauh. Teu bisa lamun nyarekan. Oh jadi beneun atuh Heeh, nyarekan. enggak poe teh kan kieu urang mah nyarekan jeung nyarekan wae. Moal rame desa teh mun eueuh aing duaan. Gitu. Jadi ngomong geus Godin mah ieu. Godin mah. Naon ari Godin teh? Buka puasa. Gandeng urang mah daripada batal kudu puasa kudu batal, dahar oge ngabelaan di sulung di bulan puasa. Tah, beneran urang mawa ieu ti kolot dibekelan. Dibekelan aya naon Aya lauk emasnya, Heeh. lauk pepes, lauk goreng, wah bebek Terus? ge aya bebek. Tah bebek tah. Ulah ieu mah aku. Tawaran besan tempe tahu bae Kajing Atuh laki itu belum banyak tempe tahu ke kami teh. Ai nu ngeunah jang batur. geus kayak di ajangan aya sapotong hulu mah Aya kaden. hulu naon? Nya hulu naon lauk. Ambe gede gitu. Pais gotrok. Siap Ayo, banyak. ayo. Siap heula. Anekeun. Anekeun. kudu nagihan perelek gitu. RT lah. Hei, keur ngarari kabeneran dia. Aduh. Nempo kabeneran ya. Nempo catatan can bayar perelek gitu kumaha ieu teh. Pacak klik can paranen. Lah ini tara regep ngomong pacak klik paranen gitu nyarawan dari nya teh. Iya ala Jawa urang ngebon. Kebon jauh. Heeh. Buah sok buah. Di mana ieu? Di mana? Tos di mana ieu? Tos di mana? Ih pugu ge ieu teh mumpung aya waktu barang-barang kieu teh. Kan loba nu can balayar perelek ieu teh biasa jang liu kas RT. Can bayar perelek. Termasuk di dinya sarua. Kade keur kieu mah dajang saha deui. Panjang kepentingan ya urang teh alhamdulillah geus boga kain kapan ti lupis. Ngomong kain kapan ti lupis teh urang mah hijieun. Ya ini mata kurang ayeuna neangan sorangan teh. Ya. Ya, da sorangan mah beda, tapi kan geus 4 bulan sorangan nunggak can bayar perelek. Ya kayak lagi yang ngomong-ngomong ya tanya heula ya. Tanya ya, Bang ditanya. Kumaha tanyaan naon? Kira-kira ieu teh nguriling beteng ngakit asa curiga kepuasan bener. Astagfirullahaladzim belum. Urang mah alhamdulillah. Bari puasa teh geus berapa teh? Nya golongan ayeuna teh kakak Geus 15 lah, 20. 20 poe deui nu batal. Urang mah alhamdulillah, Cung. Alhamdulillah urang jadi RT kudu bisa nyontohan. Oh bener. Alhamdulillah urang mah. Malah bener ya. Serius. 20 puasa teh nu batal teh ka 14. Ayeuna berarti nu ayeuna nu puasa. Nah, ayeuna nu puasa teh. Ayeuna mu kagok. Naon? Si Idau itu mau daging bebek nanya. Naon Seidaw? Oh. Masak lauk bebek. Masak ayeuna gitu kadus ku dalahar. Iya, cenah tuh. Astagfirullahaladzim belum. Kadus gitu kadus ku dalahar. Mas ipung ku dalahar. Hayu rek mah. Itu astagfirullahaladzim. Geus 20 poe, manya urang kudu terus batal teh bisa belum poe ieu mah hampura. Saya belum lah itu. Aku mah urang geus ditunggu. Mana sok urang menteu. Serius. Mas. Tah, pala ieu pepes lauk Duh, cai. eta garawe teh. Kitu nya padahal mah Pepes lauk belum. ayam gitu ya teh. Aya opor lauk ayam gede gitu, opor ayam. Aduh, kedengan teh lauk emas. Pencok teh. Sambel. Pepes deui. Aduh, Bebeknya Entak pedesan. Pedesan entong. Waduh, Oke, cing tenang. Bawa burung. lauk entong. Pedesan entong. Wah, tanggung lah. Ini kudu batal. Assalamualaikum. Dos. Aduh, Gara-gara belum beneran. Helaan ya. Nya biasa.
Ada pahala ya. Bener, sok. Aya RT di luar banding ge. Oh, eta aya Pak RT eta. Di pohon kalebet teh teu kalebet. Sok saya aya lah. RT mu aya. Godin. Ayo. Godin. Saya aya. Ilah. Sok. Dah, gitulah. Pamajikan ge bawa ti lembur cenah. Piring jeung sendok bae heula. Dasarna eueuh. Gitu guys. Udah lumping Geus gitu. lain. Geus kieu bae lah. Eta kedo. Beas anyar mitoha. Ti mitoha beas anyar ieu. Tuh, anyar pedanyar ngejo. Anyar panen. Lain anyar ngejo yang lo tuh. Oh, anu keneh. Ieu teh sangu mah gede ieu teh dosan pada jeung isukan. Nah, Sangunan. Kada ulah loba-loba geus jadi aron. Kejo mah ngan eueuh deungeuna gitu. Oh, ieu teh anyar nyokot beas teh. Nyokot di saha? pati saha mah. Mitoha. Oh, Geus kaje. Tuh. maling. Kaje besok ame sare besok. Tah. Belum eta. Aduh. Belum. Udah kabelan teh nya. Aya kene piringna kosongna. Aya, sok. Moal kalah dieuweug kan. Ya. Tapi bayarna Puasa. isukan gaya kene sasari satu poe. Wayang godin teh itu kau kita. Garodin. Artinya ulah bebeja ka pamajikan. Buedan.